RT GO RW edan cinta kunaon ibu batur menang genap ratus henteu gitu cinta pan ibu mah eta kongkorong ge boga nah teh dilamotan ngalawan cinta gedong ge boga mah kahayang tina corona nya paduli we kustar kumaha aing gitu tanu kieu nu mengo hirup teh bersyukur karena kabeungharan coba jelema nu merdeka hatena kades mak warumasa gedong boga sawah aya budak sarakola maknya maka bagian ngan eudeuh dicokot mah ngan wayahna kang mikeunkeun kanu hakna bebeurieun mak teu bisa barang bere ieu mah dibikeun aya ku maka rakyat anu miskina eta tanu bener mah eta oh ngan di tempat-tempat teh nak kicep lagi Allah di kitu kitu no aya ge ngadon nyarekan kades oh benar asli tah nah ngaranna jiwa seni mata jiwa seni mah alah lumayan cenah seni teh pabalata loba mata kurang tong saban geureuh kana metode batur sampai bisa jadi kitu ge keur dakwah ku carana masing-masing urang mah keureuh we urang we teu kudu saban geureuh kanu sae cek kuring hakikatna mah tah pakades nu ibadah panglegan aya rakyat katulungan aya masjid kaungahan pan ieu ge pakadesnya rajaban kurang ge geuning tadi pakades geus sama sugane bisa nomokan coba urang eudeuh dipentak ku ibu nah ieu gara bisa kuan wah kabedug macul mah ya sabaraha poe kan goreng cek abah lamun maneh hayang babari milik kudu babari mikeun milik tabandungan neme marere berarti babari mikeun milik isuk bakal kalade milik ini mah teu boga duit mah ngan sehat ngan jagjag mirasa tuang panjang umur kunaon ku babari mikeun milik sabab kuring bakal ngadoakeun kana marere ngan hampuran teu mere ngadoa sorangan aduh ya Allah atau benar bebek ustad mana babari milik babar atau kumaha isuk deuk dibagikeun deui asaha ka Indomaret lah keur naon nya meuli beas atuh kamu keujing meuli beas kedek dahar keur naon dahar ngarah aya tenaga keur naon tenaga apan isuk deuk ceramah deui mana isuk Majalengka apa daerah Cikijing beres di Cikijing balik kamar gahayu ha bener ceramah artinya bobok daweg gede tanaga sumber dahar sumber beas sumber duit mata ibu bapak sanajan dia tara ceramah tapi ngamodalan kuring pahala kuring ngocor kanu marere nganu teu mere tong ngarep-ngarep pahala so pokoknya nama dakwah kurang dut jika aya lagu geuning sebujur bangke kahayangna ceramah deui apal urang ge kahayang rakyat aya nama apal ceramah dilempengkeun tunuh ke sana teh bapak-bapak nu kelah ditu geus bapak-bapak nu kelah ditu keur ngomongkeun abdi kadenge pisan ku ceuli abdi mah boga ilmu Gatot Kaca sabta pangrungu jadi nu ngomongkeun teh kadenge naon ngomongna kieu cenah geus sangka si Ustad keur makasep alus sorana nuhun Pak nuhun baparihon bapak mereh henteu atuh muji-muji urang ningang jelema resep kumacek nu resep kakara ngabandungan nu ceramah nepi ka kieu tapi geunah euy aya hiburan ceuk nu resep coba cek nu ngewa nah nunggu ustad kieu komo bade dituntun nya ya ustad minta saweran tah nu kieu padora kadua mere henteu keur ngomongkeun nya teh mere yang ngomongkeun dua dosana kata kira-kira teh mere nama kejeung kudu ngomong ya teh hijikeun nu tadi mere hedul cenah sok Korea beceh mah cenah ke cenah oker nama hanu tadi pan karek sajuta sabaraha cenah ya nu gedena ka dieu kenapa tong ka ati dah itu nu merena ge ka ibu-ibu nuhuna abdi mah ukur cukang ka ngaran cukang mah diidap jeung dileyak ya ada yang 50 ada ya
Masih kan bapak-bapak tuh percaya wajah nanti kalian ustad asa bodoh. Oh, kenapa disebut ustad kuma ibu disebut ustad kuma bapak kumar karesepna we mau nyeri hati sedikit kaca demi Allah tapi hayang disebut ustad justru nusok nyeri hati mah jelema nu hayang kamu jelema hayang disebut ustad datang atau ngomong tempo banget nah ustad ayo kieu juga urang teh yang disebut ustad pek datang teh ge mangsa bodoh kumar karesep bapak disebut nu kieu ge pek baik oh udah kasih ge moal nah ibarat ibu cicing di jalan lol aya nu gelo cek nu gelo aya nu edan kasih dong ibu disebut nu edan henteu da kuno otak dina Islam tentang sok kasih geungan hirup asli ya dina Islam tentang kasih geungan nah disebut ke alam padang kue panjang negara Tanjung Sampurna disebut cicing dina alam kawarcanaan disebut kosong hirup ibu bakal salamet hirup lamun bibir kosong hate kosong suku kosong ieu kudu kosong tina hinaan tina ijib tina rujit tina cua tina ngewa salamatul insan min hibdil lisan salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna salamet bibir ibu teh naha teu digunakeun keur ngaledek batur lol nu jangkung disebut taraje kudu nu montok ulu ieu teh awak atawa drum kumaha ieu teh nyokot pager habek kana tarang urang jadi batur nanggel urang teh bongan bibir urang naha sok loba ngaledek batur atau kudu kosong ngebingir anu kudu kosong teh hate bapak kosong hati ibu kosong hati kuring kosong jelema nu kosong boro-boro ti ustad boro-boro ti kiai boro-boro ti santri jelema nu kosong hatena anjing bakal dianggap sebagai guruna anjing kuring mah pang sopan-sopana ka anjing punten pun guru ka anjing gitu ngajak rakyat ada gelo si ustad kamu geuning gelo mah aya guruna anjing kali-kali mah urang guru ka anjing kalau bagaimana urang kudu guru ka anjing najis baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kami ketanu tapi najis baham manusia mun nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate hujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur bener pan mata bubar ti dieu panggil jeung anjing punten pun guru ternyata ilmu teh loba geuning jelema nu kosong hatena bakal sanggup dicician beda jeung jelema nu ngarasa boga lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ada yang ngeceramah kieu ngeluk hatena bakal iya ceramah kitu aing ge bisa atuh mah jauh-jauh nita urang lain ku sia teh kunaon pakades bet sumping pangajian ku ngarasa bisa dina pamarentah ngan kosong dina agama kunaon para ustad sok datang ka desa bisa dina agama ngan ngarasa kosong dina bidang pamarentah sok hijikeun pamarentah jeung agama teh sehingga mabari majuna mata ka rakyat bejakeun lamun aya kagorengan daerah ieu diasupkeun ka Facebook sarua jeung ibu ngancurkeun daerah sorangan mending teu ngajedog di dieu betul bari teh manehna kita ngomong kitu sedih loh darah ieu dijaga ku urang dieu leres aya kagorengan wayahna tutupan oge ku urang dieu lain disebar-sebar ka batur hamukakeun aib rumah tangga sorangan ibarat salah resep sare nama geus dijieun status na Facebook jepret foto nyieun status molor wae dari ibu tuang jeung saha jeung caroge ai kulum jeung caroge sakapun ibak jeung caroge cing aya sesuatu saha awa cara pupus deui ulah lalakon kahirupan mata Islam teh keren sok garasa kurang kosong hate urang lamun jelema kosong ternyata Allah nyimpen opat ilmu dina satiap manusia hiji unsur taneuh dua unsur cai tilu unsur seuneu opat unsur angin taneuh cai angin set gerasa guru ibu jeung bapak dina taneuh wios teh wios kan da bager sok teh dieu deh atuh kan beli bade ngaleut deh oh antep budak alus sakieu mah ka panggung ieu tah calon ku ustadeun teh kieu da bapak ge baheula tarawih mijah wae geuning cara ku DKM ngadon kolor DKM diporosotkeun geuning ieu jara di ustad ayeuna mah udah geus teu kudu riweuh mun ini nu gandeng kacekek aya budak nu gandeng wajar atuh
lain kopolotot wae teu monong gandeng di masjid teh kumaha budak eueuh da teu rame amun ini jeung aki-aki gandeng tah hampura eta tamangan geus kayak dek seri tapi gak ngacai ya tanah cai angin sen apaan bener Pak dina Quran teh kitu teh tanah cai angin sen laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tuh tina saripati tanah sok guru tina tanah diidap dileyak digeuluhan dikemuhan dirujitan dicuaan teu boga panyikeut dendam halodo genep bulan nolol hujan sapoe tempo ku bapak jokut hiaryo deui tutut hirup deui lauk nyampak deui pare jadi deui tukang tani belenyeh seuri deui tanah teu boga panyikeut dendam tetep lamun di dieu aya jelema nu dendaman ka batur bisa jadi si eta tanah sengketa omon hasil banget membeureun tanah kuburan kan ditanya teh cukup kunyem baturek bungaheun ku punya mungkul nyarieun tah hatena kumaha ceuk Allah kami nolak tahajudna kami nolak duhana kami nolak ibadahna sapanjang eta jelema ngajadikeun hate tatanggana lebok tah tak tong wakang ngaku surga karek bisa tahajud saminggu teu gosong teh mana tahajud kieu tah hate parah teh ulah kada ge bisa bener ante urang alih alhamdulillah bungsu nya wah muncang dah apa ngoragan deh iya sok deh sok lo asli atau harus ada orang kamu ah kakara ustad ditolak ke budak sok lalakon hirup tina taneuh artina teu boga panyakit dendam sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah tong dikukut da urang mah tina taneuh pakades jiwana hebat. Pertanyaan ka ibu, ari ibu baheula nyoblos ka pakades geuning ieu pakades geus jadi mah hafaleun pakades di ibu teu nyoblos tapi geuning nalika aya nu maot pakades hadir nalika aya pengajian di ulum pakades datang kunaon ieu tah nu ngaran Siliwangi teh silih seungitan rakyat nu nyoblos jeung nu nyoblos anger rakyat kuring deog seklong bodoh boloho anger geus jadi mah rakyat kuring nu dibelakan ku kuring tah eta kades hade kalingan urang teu hayang nu teu nyoblos pegakeun bantuan anu nyoblos pilihan ku urang maka paingan teu jadi pejabat teh bro dendam dua apa tina cai datang penet ku bapak cai manae ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak we ku cai artina setiap jelema nu boga sifat cai ulah pernah nyieun kahadean karena batu resep ulah pernah nyeun kahadean pedah batur ngewa sakali deui nyeun kahadean ulah karena diresep dipikaresep batur nyeun kahadean tong kahalangan kudu ngewa ka urang da sifat jelema mah aya dua nu resep jeung nu ngewa sanajan pakades alus pasti aya nu ngewana pasti anu resepna sakada ka kuring ge sarua aya nu resep jeung nu ngewana urang mah kudu merdeka hirup anu resep pek tuluikeun cara mana pika beres anu ngewa tong maksakeun mantap tak lamun aya nu balik ciriang ku sararea berarti si eta sisik melik nu akhirna pan jadi moal tulus balikna wilujeng panah ceuli atuh kitu otak Islam datang keur ngabebaskeun hate tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa jelema nu diheulakeun ku karesep omongan goreng ge bakal alus da judulna resep jelema nu diheulakeun ku kangewa omong alus ge bakal goreng da teu resep jelema teh cicing dina hiji darajat ibu keur nya akasa lagi kumaha ngomong bebem sabulan rak ditala panggih di uleman jeung pakaling-kaling jeung maru eudeuh kan jeung ibu nyebut bebeb kumaha ceuk ibu si bedul tina bebeb jadi bedul teu cicing dina hiji derajat mata kedulna batur teu salatna batur teu maca Qur'anna batur teu eceregna batur kudu bisa ngamaklum nah tungguan waktuna nalika Allah ngabageurkeun bakal bager tanpa dititah ku urang ya kuring ku takdir mah kieu kan wujud merek pulus taden geus takdir mah jujur sa Jawa Barat ka kurilingan cek abdi geus takdir mah 1000 jelema ngahalangan ka kuring ulah maneh ulah jadi penceramah juga lawan takdir kuring moal bisa ngelawan takdir wujud kieu baju kieu geus jadi cukup Allah dipilih kudu jadi mubalig mah sa Jawa Barat ka kurilingan atur teh ngomong Pak Ustad nana padahal teu di koper coba RT udang nasing badak kamis nasing hangsar sorban ngagaplek eudeuh ieu nyebut ustad ka RT macek ibu oh RT anyar taubat lain tak
maka tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran tong sirik kumilik jeung takdir batu. Dimana eta guguru tina seuneu ai seuneu adalah panas. Matak jelema nu bakal salamet nalika dirina teu kapanasan ku milik batur, dirina teu karerab ku harta batur, ulah nepi ka batur nyeun gedong urang nu nyeri huluna, batur meuli sawah urang nu rotug angeunna, batur meuli mobil urang nu ka rumah sakitna, batur nu jadi kadesna nah urang nu modarna. Hate kasta pelan ku sifat panas barana. Naik deui kana angin. Angin nu dikasihan angin nu gede disebut puting beliung. Makanya besok pidato wayahna urang dia pindah heula narek aya angin puting beliung jam 10. Ibu hayang salamet hayang macarana ngungsi. Tapi bapak jeung ibu moal salamet nalika nying hareupan angin nu leutik nah hilili. Ieu ge biheung salamet ya, barang dahar geus wayah kieu bari peuting. Lol angin tunung. Amaruk teh cilaka jelema tunung mau duit 111.000. Terus ke masjid, lebih asupkeun nu 1.000, ai kenunutan kan, angka hiji ka tempo, angka 0 teu ka tempo, koropak datang, geblus nu 100, sigeng ku DKM, hade cenah maneh infak, aing teu sadar juga aing, sedik 100 nu lapur. Datang ka imah ditagih ku pamajikan, Pak mana keur beas, huleng harita keneh sabunnya, 11.000, astagfirullahaladzim, kunaon Bapak istighfar, wah mah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon Bapak teh? Bapak teh kasupkeun 1.000, ayeuna Bapak nurutan ngadon gabrus 100. Kumaha pamajikan? Ceuk aing ge eureun ka masjid teh. Aya deui nu paling parah, kumaha pamajikanana? Cicing di dieu Pak. Ai mana ka mana? Ka masjid. Deuk naon? Deuk salat lain. Deuk naon? Ngabongkar koropak. Nunutan. Kadua apa jelema nu bahaya lain sakadar nunutan, jelema sareh. Bapak geblus ke masjid pe Jumaah, batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare, si eta nu bakal ngocobrot di luar masjid, beres di masjid, teu hayang kana Jumaahan di masjid ieu. Cing tanaha, ustaz naga sarsat, cing teh gagabah sakan urang nyebut sesat. Deuk sesat kumaha Jumaahan khotib khutbah wiridan acan, poek anjir masjid teh, panyakeun ka pun lanceuk, cing teh bener eta di masjid eta Jumaahan khotib khutbah, ceuk saha ceuk si itu, tong dianggap nah molor si di barang datang. Jelema nu bisa nyalahkan batur, jelema nu bisa ngaledek batur, jelema nu bisa nyaci ka batur, hakikat jelema keur sare Pak. Naha sare keur dirina, beuntak ka baturna. Wawuh kana salah batur, apal kana durhaka batur. Si eta teu apaleun kana kagoreng patutan diri sorangan. Lepok tah. Gitu teh surak-surak kitu teh deuleu yang sirikeun batur. Pan ibu ge kitu keneh teh. Lur sadar alhamdulillah kan pengajian kudu nepi kana sadar tuh patak sabadag-badagna perang Uhud perang Honda aya nu leuwih badag merangan hawa nafsu sorangan patak musuh nu paling nyata lain nu rujit lain nu cua lain nu ngewa lain nu geuleuh musuh nu paling nyata tah awak sorangan nalika bapa ngaruntagkeun hate batur sabenerna bapa keur ngaruntagkeun hate sorangan. Sebenarnya bapak keur ngahina batur, sebenarnya lain bapak keur ngahina batur, tapi bapak keur nembongkeun ngahina diri sorangan. Wal mungkin mun teu nyiwit moal diciwit, mun teu ngahina moal dihina, mun teu mitnah moal dipitnah. Hukum dunia mengatakan tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah lamun mung dipitnah, tong nuding lamun mung dituding. Matak ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki ku batur, tong dilawan. Hiji waktu si itu bakal ngalaman naon keur dirasa ku urang. Cekruk cerik kunaon maneh urang teu ngeunah dihina batur tinggal belenya seri lebok apan aya Allah sagala-gala ge lain nafsu wae atuh bener ya isuk ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan nah bakal aya nu manglawankeun ka jelema nu teu ngalawan hati-hati ka jelema nu tara lawanan sabab Allah geus siap manglawankeun ka nyeri ceuk Allah moal mungkin dimautkeun anjeun samemeh ka nyerina nepi ka diri anjeun betul tuh geus kalau nepi ka dinya aya nu leuwih capek lah anu teh judulna ge Isra Mi'raj deh. Bener ya. Alam. Naon sababna Al-Qur'an surat 17 ayat kahiji ket dimimitian ku 8 subhana. Tong luhur-luhur teuing pangaosan di ka harti. Naon sababna ayat nu sejen dimimitian ku alif lam mim, alif lam shad, alif lam ra. Nah, Quran surat ke-17 dimimitian ku 8 subhan. Kan lu ngulang kan oh jadi naon atuh teu nyaho
kurang maknaan subhana teh maha suci Gusti Allah. Lamun bener Bapak jeung kuring nyebutkeun subhana maha suci Gusti Allah, na teu era ari bibir subhana maha suci Allah ari hate siksik meuli. Na teu era ari bibir subhana maha suci Gusti Allah ari hate ijid rujit cua ngewa ka batur. Di mana subhana teh atuh di mana? Hanya sebatas bibirna teu parat nepi kana hatena. Wah, masuknya. Mata kelapar subhanallah anu beunghar milu atoh, batur sukses milu bunga, subhana Pak suci hatena ari urang batur nyen gedong. Nyegit kotor hate kitu Pak teh. Kadong-dong anyirah. Alung kena kadu we cucukan dibuka mah seungit. Daripada kadong-dong hade di luar jerona ramah. Ari bener ya. Subhana maha suci Gusti Allah. Berarti tugas Bapak tugas kuring geus ngomong subhana bersihan ieu raged hate sirik pidik jayu kana ya istren panastren dudupak turumpak tekaupan sekukan punungan gerapiceun panyakit eta lamun bener subhana matak boro-boro 30 juz Quran 114 surat 6.666 ayat jeung kalimat subhana saha jelema nu geus akur. Sok ngaku. Aya jelema nu geus akur jeung 8 subhana. Sedengkeun Nabi 30 juz Quran 114 surat 6.666 ayat aya dina dirina sedengkeun urang nu hadir boro-boro pajeung saayat ieu teh akur-akur maka tong lakang aku ahli sawarga na memangna surga teh di Tasikmalaya. Beuki rada jero apa saeutik? Setia waktu dah. Kunaon maka jeung dilapadan ku subhana supaya jelema bersih heula hate sabab jelema nu bersih hate hampura moal nempo wujud moal nempo bentuk moal nempo jirim moal nempo jinis kunaon da bersih hate Allah deuk mere pelajaran nu moal ka hotal ku akal nu moal ka beri ku pangarti ngaranna Isra Mi'raj na kaharti ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sapoe sapeuting sedengkeun cek Abu Lahab 2 bulan Muhammad kadzabta hai Muhammad gede wadul anjeun Muhammad sabab Abu Lahab ngukur ku onta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan cek Nabi sapoe sapeuting andai kata bapak jeung ibu hirup zaman harita deuk pro kasah. Aduh, otak ieu ngarasa diri sampurna lamun hirup zaman harita moal teu golongan Abu Lahab. Nah, apan urang mah nempona ku ieu, ngadengeun ku ieu, mikirna ku ieu tanpa ngagunakeun pemikiran bener-bener nalungtik jeung narima kana agama nu sabener. Abu Lahab diukur di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan cek Nabi sapoe sapeuting cek Abu Lahab kadzabta hai Muhammad gede wadul anjeun Muhammad kukuring diukur tak ieu ukuranana tak ieu meteranana 2 bulan Muhammad na ari maneh nyebutkeun sapoe sapeuting wadul bebeakan lol Abu Bakar Siddiq sodaqta ya Muhammad benar hai Muhammad sehingga cek Nabi Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq sehingga Abu Bakar lagi nanya ke bapak-bapak lamun hirup zaman harita deuk asup golongan mana. Nah, ada orang mah tuh ngiblatna karena akal. Bener tuh Pak, ngiblat orang karena akal. Nyaan ya. Sok buka duit 1 juta. Cek agama keluarkan 25.000. Gini loh, baca lamun teu ngaluarkeun 25 tina 1 juta. Oh, da atuh lebar akal. Sedangkan cek Allah mah 25 nyalametkeun anu angka 875 berarti jelema sedekah bakal gairah bakal semangat lain murang kadwae dititah udunan raja bangir kita ngamuk ampun we ditaen teh udunan si eta akal-akalan mata hese ngabentuk pribadi saleh teh hese urang mah teuing ya Pak lamun hirup zaman Abu Lahab teuing reueun buah-buah golongan kan urang mah akal-akalan teuing tuh, sedangkan agama lain diterima ku akal, tapi agama diterima ku hate. Mata cekuring nu kudu dibeberes teh lain akalna, tapi hatena. Sabab hate teh adalah al-qalbun malikun. Hate adalah raja, maka raja buka bawahan. Anon, ceuli, bibir, kuring bisa ngomong kieu gumantung hatena, ceuli kuring bisa narima kana kaalusan gumantung hatena, panon kuring bisa nempo perkara hade gumantung hatena, tapi lamun hate siksik meuli ati goreng pucus, nempo batur alus ki bakal dianggap goreng, dah hate nganggap goreng. Well, hade Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
sebenarnya bapaknya kudu Isra ngan lain ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi orang kudu Isra artinya Isra teh berjalan. Lamun Nabi berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bapaknya kudu berjalan tina bodoh kana nyaho, tina kedul kana daek, tina salah kana bener, tina teu eceuk jadi balik, tina goreng kadulur kudu akur, koprok pasea jeung tatangga gerariren kakara ieu Isra Mi'raj bermakna apa? Urang haben Isra Mi'raj jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea pedit anger ka masjid hese maca Quran teu pati, naon hartina ieu Isra Mi'raj? Tapi kaharta tong nyalahkan jelema nu karangayakeun rajaban entong da urang ge nu osok teuing Pak. Rajaban kieu mah soal enteng, datang ke ustadna, ibu udunan bayar ustadna, naon ngaranna rajaban itu ngarang. Nu hese mah napelkeun ladang Isra, Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Itu keur Nabi, keur urang Isra itu adalah berjalan tina salah kana bener, tina bodoh kana nyaho, tina kedul kana daek. Bandungan koe isukan lamun ieu masjid nepi ka pinuh engke subuh berarti bener Israna. Lamun ieu masjid engke Allah nanaonan ieu kieu. Heueur nu pedit jadi bager. Lamun di dia aya budak yatim isuk sakolakeun ku ibu bapak kabeh udunan tong loba 2000 perakan sakolakeun bikeun ka sakolana jang nyai maneh teh yatim piatu jug sakola di itu jug pesantren ku mah ku apa dibiayaan bener Isrona. Tapi lamun isuk yatim diarantep miskin diarantep nanaonan ieu kegilaan ukur dagang saragam gitu, ukur hayang ngeunah seureun nempo kuring gitu. Sing jero atau neleman Isra teh mata ulah nyalahkeun batur nutara Isra Mi'raj nutara rajaban hakikatna urang teh keur sarua Pak eusina mah teuing. Alah kunaon batu ku Allah buat dipilih masjid sabab Allah nyimpen masjid Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Bandungan hirup masjid, Nabi ngahirupkeun masjid, Nabi oge mampu ngahirupkan jelema di luar masjid. Nabi mampu ngamakmurkeun masjid, Nabi oge mampu ngamakmurkeun jelema di luar masjid. Gerak tanyakeun ka masjid urang, apakah urang makmurna masjid ku jelema? Ku jelema, apakah jelema nu aya di jero masjid mampu ngamakmurkeun jelema di luar masjid? Cantang tuh. Maka makmurna masjid teh kudu kamaran makmurna jelema di luar masjid. Kumaha Nabi mawana fil? Abu Bakar kunaon si pulan teh datang cek Abu Bakar teh ya Rasul udur parna kumaha cek Nabi salat teh tong heubeul teuing bade naon ya Rasul urang ngalongok nu gering acungkeun sahabat teh kabeh saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Utsman abdi ya Rasul kadiekeun karunya urang bikeun kanu gering leugut dot ti masjid teh ngabrin kanu gering ditanya sabaraha poe maneh gering 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha poe 300 kumaha cek Nabi geus tong jadi bingung yeuh ku kami digantian jeung para sahabat. Oh, mana nu nyeri ieu ya Rasul tekul ngadoa jampena cager Nabi nu ngadoana duitna dibere deuk sabaraha poe moal ka masjid ya Rasul da abdi teh atuh capek keneh deuk sabaraha poe 3 poe hoyeuh keur dahar 3 poe balik Nabi si ieu ngomongkeun ya Allah panjangkeun yuswa Nabi ya Allah berkahkeun kahirupan Nabi jeung para sahabatna silih doakeun ieu nu datang kana geuring kitu ngadoa teu percaya di masjid aya nu datang ka masjid lantaran gering aya jorojoy hayang ngabring ti masjid nu penuh gering cek urang oge aya eta ge nempo ngan teu jiga Nabi kieu nempo urang aya namana gering cek kitu teh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter beak sabaraha 300 kumaha cek urang sing kuat sing sabar nya eta mah urang balik kurang si itu ngadoakeun nempo karek ngomong gitu mah aing bisa hayang teh karasaeun da kumanehna tah eta doana teh nah tah balik tiru teh jatuh teh urang nu gering itu dendam bejana kades gering berarti nu nempo teh kades bejana kades gering sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha dea 300 pak kades ku akur. Jadi aya nu salah pada urang teu nyoko jeung teu nyuku kajungjunan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad ada temana ge membangun generasi muda dari berporsi halangan jadi tukang baca sudah ayo berdasarkan
berdasarkan berdasarkan membangun generasi muda Islami berdasarkan bernya dengan kaliwat berdasarkan keteladanan akhlak nabi buratui keteladanan akhlak buratui akhlak Quran ke 30 akhlak nabi itu 30 juz cek urang tadi saya kita katurutan bener bukan baik usah gitu cita-cita menurut yuk orang bawa karena akhlak nabi nabi dipilih di Isra ke Mi'raj hebat akhlakna mana bukti bawa katurutan sing sumpah oh tatangga ya Rasulullah aya korma nabi matara anta parah dipetik korma langsung dibikin pek hayang ya Rasul aya lauk disair dibikin iya umatna andai kata ibu aya buah di buruan lo tatangga cel aya buah dek naon jawaban ibu can asa melak we lain ketempuan we keburuan batur calametan dan nabi mah ya Rasul aya lauk disair laukna dibikin ya Rasul aya korma dibikin iya urang sok ngomongkeun sunah Rasul apakah kitu akhlak urang ngaraku cek ibu teh eta bebengok maneh saya teh Ustaz cicing ulah waktu henteu-henteuan atuh meni suudon abdi ngabangun sasaungan di tengah sawah tahfidz Quran 2 hak disebut teh nyeun balong gede pas sakintal dilelepkeun lauk tasih menang moli sakintal nepi ka detik ayeuna mung deui melah camat kades nganyang ka kuring ngaruseup Pak kades tah nganyang ka abdi kan akrab jeung para kades jeung para camat teh Pak akrab yang ngaliwat serata jeung kepolisian hayu ieu we anjir eta lauk burung bari mahal dipais iya tina kaca saung nu garel ya ke lauk teh jeung gedes diren nganyang teh nah ternyata hayang nguseup deui beuking gebeg geus aja talung teu dianyangan sanasib kuring teh jeung bapak kamari kuring teh Tasik kurang Tasik ngirim rangina kamari kuring ti Garut urang Garut sana oleh-oleh na dodol kamari kuring ti Cililin ternyata wajib leos deui kuring ka Sukabumi ternyata moci leos deui kuring ka Majalaya ternyata borondong leos ayeuna ka dieu naon aya teh dia hah rambutan cikan ka dina dus rek ditempok lamun waduh berarti aduh ampun tina sakitu Pak sakitu berarti tina sakitu ya Rasul aya korma dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun bahkan Nabi anu leuwih keren bumi Nabi 5 ka genep tapi nyeun masjid Nabi di mana-mana duit saha eta duit Nabi artina Nabi teh beunghar lain miskin Nabi mah beunghar ngan katempo miskin umat mah miskin ngan hayang katempo beunghar sehingga kongkorong eueuh ge nganyuk tina lajada ledang tina caodean sehingga saminggu jadi pias deui da eta kuluhur teuing gengsi atuh wah ke pengajian kieu mah kabongkar kabeh sabodo Nabi mah beunghar ngangkat tempo miskin Nabi mampu nyeun istana mampu Nabi mampu meuli tanah lega mampu tapi nah Nabi henteu melaan keur umat Islam beak hartana melaan Islam tanya kuring Nabi beak harta melaan Islam tapi nah sakapun poe ayeuna terjadi kuring ngomongkeun Islam bet boga harta Nabi melaan Islam beak hartana nah ari kuring melaan Islam ngadan menang harta tina Islam pan datang ka dieu teh ing dipere nu kieu beureun ieu teh harta Pak leres atuh Ustaz odok jika Nabi kalah lamun mah Pak Ustaz nyebutkeun odok isuk keur diulem deui Pak Ustaz tuluy moal dibayar kumaha ceuk kuring udon oh daek teu kudu diomongkeun ku kuring ibu geus nerka jawabanana bener pisan matak nyebut sunah Rasul tong luhur teuing urang can mampu
leutik teuing urang disebut sunnah rasul mampu leutik teuing urang nyalahkeun batur sabab tong nempo ngingki ka masjidna tong nempo kuleumpring sampingna tong nempo salengkeun shalawatna tapi aya nilai ibadah nu bubuk leutik anu urang teu apal ieu pahala Allah disebut mukhlisina lahudin ikhlas ngajalankeunana aya selang batur coplok di buruan dipangmenerkeun bebeja teu eta anu batur teu apal urang nyeun kaalusan ka batur tapi urang teu ngabejakeun ka batur tapi Allah geus nyatet amal anu hade mata teu keur urang mah teu kudu amal nu badag-badag amal nu bubuk leutik aya runtah di jalan kasisikeun bisi batur kacuka nu paling gelo mah geus salat mah waruntah ka jalan lur aingan masjid dipilih Isra perjalanan Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa orang oge kudu berjalan tina bodoh karena nyaho tina salah karena bener tina kedua karena daek tina goreng jeung dulur jadi akur tina sok pasea jeung tetangga jadi tara curigaan suudon teu beres wayahna beresan hate kakara ieu Isra aduh usina teh apa maksud Nabi Isra Mi'raj di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang mah Isra teh eta we berjuang aboa karena bangsa ya pada geus bisa rajaban jero nama teuing leuwih mi'raj tah mi'raj nabi teh naik ka Sidratul Muntaha artikeun keur bapa artikeun keur kuring jelema nu bodoh kana nyaho yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah ngangkat derajat lantaran ku ilmu jeung amalna maka ilmu nu diamalkeun naik derajat manusia tina bodoh kana nyaho tah nyahona eta jadi naik derajatna tina kedul kana daekna eta jadi naik derajatna lamun rajaban minum kedul anger pasya anger pedit anger bacet kuring ge keur naon iki kieu hartos Mi'raj ai Mi'raj naik di mana naikna di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha deuk naon Allah deuk mere dua perkara hiji nempo kaalusan dua nempo kagorengan nu ditempokeun ku Allah ka Nabi Muhammad adalah kagorengan jeung kaalusan keun kaalusanana bagian ustad di dieu kuring mah deuk ngomongkeun kagorenganana wayahna ulah ngagarrebeg ya Rasul tempo ka belah kenca direret aya jelema ngadeg-degan letak sorangan ngagunting bibirna sorangan pelobor gertihan bandungan bahasana ngagunting letak sorangan neutekan bibir sorangan ternyata ratu moal ngahukum raja moal nyiksa Allah moal nyiksa hambana sabenerna nu nyiksa teh dirina sorangan nya Allah Rahman Rahim nyiksa mah kalakuan bapak kalakuan kuri nyiksa mah kahayang gitu hajat ketika butuh mengan 5 panganten lalaki panganten ABB wali saksi ijab kabul beres ngan eta bab kahayang dangdut bajidor wayang beres hajat ya Allah menekieu nasib teh lebok kahayang tuh eta geuning geus sakali tabeuh nya saha eta ya Rasul saha eta malaikat cek malaikat Muhammad eta tiluman anjeun waktu di dalam dunia caketan baris piwarang nita ka batur hade tapi kusorangan teu dibigawe nita ka batur jakat tapi dina teu jakat nita ka batur alus tapi dirina ge hatena teh kurang alus nita ka batur tong pasea tapi dirina gur-gur wae saha teh saha teh gitu tapi tong keung sok ngomong nita capetang baris piwarang nita ka batur hade tapi kusorangan teu dipigawe nita ka batur alus tapi dirina ge kurang alus nita ka batur jakat tapi dirina ge walau alam jakat Allah saha teh gitu sok teh ngan lamun wani dicabuk sih saha aya nu rek wani saha ibu kaburo maktan indallah kakeheul kangewa kageula di sisi Allah ketika jelema nu pinter ngomongkeun alus tapi dina goreng ketika jelema pinter ngomongkeun hade tapi dina kurang hade heuh saha nu sok ngomong hade tapi dina kitu saha Allah panian bener dina mustami ustaz tapi sebenarnya ustaz-ustaz teuing ibu ge sarua mana bukti eta ka budak popolotot ngaji mana teh ngaji kumaha budak ayeuna mah kagok persib berarti kaburo maktan indallah teh lain hukum keur kuring lain hukum keur bapak tapi sebenarnya hukum keur umum bapak oke ai titah-titah ka anak jika nu heueuh ai bapak teu ka masjid ai ka budak titah ka masjid tapi ka di kebung di teungeul ai bapak mumul ka masjid sarua kaburo maktan indallah kuring ge sarua jadi tong nuding ustaz sarar ya
Cok Pak Kades Pak RT. Ari po Jumaah teh rakyat jumling. Jumaah keliling. Tuluy pemitian jumsi, Jumaah bersih. Leos Pak Kades gek diuk beri ngarokok. Rakyat mau pacul ke jalan. Kumaha cek rakyat, ai Pak Kades dunungan kan aing mah. Hareupeun Allah mah teu menang dunungan anak. Hareupeun Allah teu menang RT na. Pokona setiap jelema nu boga hukum hade kudu dipilaku hadena ku diri sorangan kakara batur bakal nurutan. Maruk teu berat jadi penceramah abot mah. Kalau mun bisa mah hayang eureun. Bener Pak. Ari ibu sok sangkong maka jeung aya taun butuh. Beta ngomong aya taun butuh. Dicirian tingali gitu. Aduh ya Allah. Berat Pak. Itu dua. Muhammad tempo nu disiksa saha eta teh disiksa umat anjeun heuh ngadeg-deg nabi nepi ka ngadeg-deg ramas baca ipanona nah eta bahasana ge umat anjeun heuh Muhammad nu disiksa teh saha eta umat anjeun Muhammad ternyata disiksa na cicing dan lautan darah ngocai di lautan darah ongkek ngurel sebel naik ka darat mebes deui naik ka darat mebes deui begung awakna ongkek dirina saha eta umat anjeun heuh Muhammad anu nulungan ka batur tapi hakikatna keur nyakek beheungna sahaci nulungan tapi nyakek beheung dulu na nyai bisi mana teu boga duit sok kumaha disadiakeun tak aya 1 juta ngan layan lamun saminggu teu kapulangkeun jadi 1.200.000 lamun sabulan jadi 1.800.000 bayangkeun tina 1 juta 5 tahun imahna beak sawahna beak nu kitu teh rentenir bisi di dieu aya gerak obat bang bisi kaburu modar euy sudah paling resiko kuring tadi ulem deui tapi pan hukum kudu berlaku tapi Pak Kades Pak MUI Ustad ge ulah ngabisani ka rentenir ayeuna geus merebah ketika masyarakat mau hutang online anu depo Bank Emo MBK PNFM da eta sudah dikeri duhai saya tah lahirna pemajikan kasalaki ngabisani usaha sing gede lain usaha nu teu gede kan eta hutang nu leuwih gede kolot baheula duit naleutik jadi sawah kolot baheula duit leutik jadi imah kunaon sababna rik-rik gemi bisa teu teuneunan jeung tutunaan nu ayeuna duitna galede tapi naha ngajarual sawah berarti aya nu leungit barokah harta kunaon leungitna barokah harta jelema loba teuing sik-sik meuli kudu jawaban mah simpel atau kita kudu ribut kita kuring teu wani Pak nerangkeun perkara itu teu wani teu meunang ibu Bang Emok teh riba henteu neraka mau brang rakyat ka urang ngareclokna kalau mun kuring tawa teu meunang Bang Emok teh teu meunang MBK teh teu meunang PMK kumaha cek rakyat atuh lamun kitu mah urang dek nginjem ka maneh sa RW ka urang kabeh beak anjir sawah mata hukum eta mah rada dicepekeun ya kadang-kadang kunaon rakyat ka Bang Emok kunaon rakyat ka MBK nu salah saha hiji ustadna 2 pamimpinna 3 RW-na 4 kadusna 5 jamaah pangajianana apaan eta teh si emak eta teh pernah datang ka kuring cek ustad mamanabian mata teu gaduh artos namut atuh ka jak ustad cek kuring teu aya leos ka kades cek kades teu boga leos ka RT cek RT eueuh nu bageur iwat di Bang Emok nyieun kelompok 5an ngariung harita keneh kudu nyieun perjanjian aku bersumpah 5an lamun saurang teu bisa mayar maka ditebus ku lopatan tanggung renteng nah ustad apal pernah nginjem ustadna pedit kadetna teu mere RT-na teu balapah kadusna sarua iwat tibang eta nu bageun mata Indonesia moal mungkin bebas tina perkara eta lamun kabeh can bijil sifat bageurna kita kudu bisa mere solusina ngancam neraka rentan riba mah enteng Pak tapi solusi mah tah ti urang ti Pak Kades ti kuring ya kunaon ayeuna nu caricing di jalan beuki loba
konon waktu itulah nemui hese-hese teuing asli Pak Kades hargana ge wah majemuk di jam 8 ke jam 10 gope jam 10 ke jam 11 opat cepet aya abdi boga 75 kewe cenah salat subuh gitu HP leutik teu bisa nyalahkeun ngancam si eta neraka teu bisa nah nu salah mah kuring nu salah mah Pak Kades nu salah mah pejabat nu salah mah rakyat nama kejeng kitu kan kuring pernah ngawangkong cing teh aya duit 150 yo kan cing teh ngawangkong cenah rek ngawangkong naon cing teh kunaon bet gawe di nu kieu kitu beres 150 asal bisa ngajawab ngadon curi cing teh mah gejeng curi daripada kudu ngajawab pertanyaan eta lebih hade abdi teu boga duit 150 berarti aya beban anu gede teu bisa diomongkeun matak ceurik dirobah pertanyaan anak boga indung teu aya boga bapak teu aya berarti yatim boga salaki kabur ieu teh ka dieu teh ceramah teh bari deuk neangan salakina itu mah si itu sugan isi kabur boga anak hiji berarti randa anak hiji bari yatim piatu pertanyaan anu kadua cing teh aya di ditu Kades aya oh sok cing teh barang bere ka neng pan neng teh apa leun yatim piatu bari boga anak hiji salakina kabur jawabanana mun keur kampanye jika moh geus jadi mau waduh hampura Kades lain cek urang cek si eta lain cek urang cek si eta cing teh aya ustaz nu sok ceramah loba kan itu kan dia sok ceramah cing neng apaleun nya neng yatim piatu uningaeun salakina kabur uningaeun ustaz eta oh sok barang bere ka neng ka yatim piatu deh ustaz neng sarua kana ceramah we jiga nu heuh barang bere mah kacadunakeun hampura ustaz lain cek urang cek si eta urang we cing dari RT aya lingkungan abdi RT rukun tetangga jeung rukun warga cing teh apaleun neng yatim piatu apaan disensus cenah cinta osok barang bere deh kumaha we dulu ngaana RT na ge kitu cinta aya jamaah pengajian usuk abring-abringan aya nu sholawatan aya nu yasinan aya reboan aya jumaah aya ka ibu-ibu ieu cinta apa lu nang yatim piatu uningaeun osok barang bere deh pengajian ieu ku daragam baju we cek jeung daragam baju hampura ibu lain cek urang cek si eta ternyata apa salahna beliau salahna dia karena orang teu bisa meresolusi datang loba ngancam neraka buah urang anu teu bisa meresolusi no heueuh cing teh eureun we tuh neng gawe di nu kieu teh dah hina abdi ge apal wala taqrabu zina gebeg eta abdi waduh cing teh milenial nama kejang gebeg aya ublag bisa ngadalin geuning cing teh neng tiasa ngadalin tiasa yang abdi ngaos ngan wengi abdi teh kieu teh buah jamaah urang juga cing teh temenang pan wala taqrabu zina temenang zina deket zina ge ulah komo zinahna abdi ge uninga tak ieu dalilna cing teh eureun mangga cenah abdi eureun naon syaratna tikah abdi ku aa ngagebeg paharita keneh hororeang anjir kudu kawin jeung kitu kope keur bapak amantan abdi ceramah dieu teh nyan solusi sok Pak beli bade sok si eta bakal eureun gawe di nu kituna lamun aya nu ngawin sabab aya nu tanggung jawabna nah benernya tapi hari tadi yang ulin di kadinya sieun dititah kawin jeung si eta roreang da Islam kawin agak bepi omongan tapi Islam teh agama solusi mereskeun pi omongan aek deui nabi teh ya tempo cenah ku anjeun hai Muhammad aya jelema ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan ai daging alus diarantep Pak leuwih hade arwih ada yang menyindiran bapak ayo daging buyatak bilatungan di dalahar ayo daging halus di alantep saha eta malaikat Jibril cek malaikat teh umat anjeun Muhammad ayo ka pamajikan duit tadi 4 empet ari cicing lah ayo ka pamajikan duit tadi 4 empet paribasa kamari neh ayeuna geus beak deui nah ari kanu kitu patut gope gebro bari ukur 15 menit daging bangke buyatak bilatungan di dahar daging alus di arantep saha eta lalaki anu geus boga pamajikan sah tapi lu haloho wae ka awewe anu secin malah cocok nari bari ngaranna kaharep deh cocok cenah Pak
Aur, mantap si orang Pak kaum lalaki ayo orang ngesan balik ah. Atuh can ibu